Kapanggih Neng Ida. Allah. Info tentang Neng Ida kula tutup. Anggesan sampai di sini. Allah, bager amat eta Uding. Bener-bener laki sejati eta Uding. Bener tuh Kak Juli? Bener ya, bener. Setruk dia. Aing TBC dia setruk di baturan ke sio. Ada nama terus kulub. Inum China. Bisa cager eta. Pahit. Nuntang. Nuka tampi huluan. Ayolah. Masak itu si dangder. Harus beri beteng. Ini aing bebenah kitunya angeuskeun. Malah anges aing bang lebok bae. Nah. Uding. Bobocan angges ya. Pagerai. Dan angges kene mah. Bae angges di Tuh, banyak dia. Alhamdulillah. Pernah maklar aing namanya pagar poe namanya. Ting lah aing nu penting memenang nilai ti Haji Pepen. Calon mertua aing. Uding. Uding. Saya itu. Daun. Aman ai penghuni na. Kacang nama aya ya. Di kolong. Oh, wajah si Uding. Bisa disiapkan jas. Uding. 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 Aya naon dia bari gogorokan gitu? Oh, siap Kak, siap. Akang nu paling ganteng, paling bager sakabupaten. Apa nama? Bisa bayar dia pentil cangkudu. Dia diuk dia. Sebenarnya dia naon ka dia. Ari dia. Banyak ku aing malah mesem-mesem teu pada rugo. Aya naon dibayar dia ka dia. Jadi kieu Kak. Tadi pas kula lewat hareupeun Imah Haji Pepen, kapanggih Neng Ida. Allahu Akbar, eta Kak Uding. Neng Ida calon permaisuri aing. Atuh sabar Kak, ngadengen Neng Ida bela bae. Ari sia lain mah jawab malah ngelebok bae hakaneun aing ti tadi. Aya naon eta Neng Ida? Atuh sabar Kak. Jadi kieu caritana Kak. Pas kula lewat hareupeun Imah Haji Pepen, nyaho teh Imah Haji Pepen. Atuh pugu bae aing nyaho da eta mah calon mitoha aing.
Eta Kak Uding ngegas teh tilok pakai spion. Abung-abung Jawara teh ya simpen jeung isukan eta adat. Ari sia aya naon eta nang ida sebenarnya? Coba jelaskeun geraan. Nah jadi kieu Kak, pas kula lewat hareupeun Imah Haji Pepen, kula digerokeun. Digerokeun ku nang ida dieu nya? Di popon. Di popon. Heeh, tadinya na minta tolong pangangkatkeun kasurna. Kita dipoe cenah. Nya barau ompol eta kasurna. Yo besi kakan teu percaya amban leungeun kula tah. Ari sia hangser jurig. Tah sanggeus kula digerokeun ku bipopon. Karak tah kula. Terus digerokeun ku nang ida dieu nya? terus kapipir. Kapipir imah kula Kak. Ya kudu kukumbah ieu leungeun. Barau jasa eta ompolna, kula geus kukumbah ge. Tetep be bau mah bau eta. Yo, besi kakan teu percaya mah, besi nek ngamban deui tah. Ari sia geus polongan di bae dia kai. Heueuh sugan ieu mah Kak. Sugan kakak kitu hayang ngamban kene ompol anakna bipopon. Sudi amat aing. Tah, sanggeus kukumbah, karak tak kula. Pan si kakak mah kalaka ngaleos untuk motong kalimat kula tah. Sabodo sia Juli, aing mah harenek ngadengen omongan dia. Keheula tuh Kak. Sabar. Tah, sanggeusna kula kukumbah leungeun eta kula digerokeun ku Neng Ida kabogohna Kak Uding. Hah? Neng Ida? Neng Ida kabogoh aing? Dia digerokeun di tita naon dia ku Neng Ida? Kakak yang nyaho tah Neng Ida nitah naon ka kula? Atuh karohan aing kudu nyaho. Tah lamun Kak Uding hayang nyaho coba tuh kopian deui garing teu karo kula. Pan bang kawara dia wani-wani nitah ka aing. Sudi amat aing. Ya sudah. Jikalau kakak tidak mau menyeduhkan kopi mah, berarti info tentang Neng Ida kula tutup. Anggesan sampai di sini. Dan Kak Uding tidak akan pernah nyaho. Lamun sebenarnya Neng Ida telah menyampaikan pesan ke kula buat Kak Uding. Bis lah, itu mah kula mandek balik lah. Woi, kehola kasep. Kosengan amat. Gagal. Rumah udah bebeja kan Neng Ida. Bebeja naon dia? Atau eta Kak Uding bunga dengekeun amanat ti Neng Ida. Ulah kehola dia, diukula di dieu. Cicing, diuk. Gedeng heula kasep. Tangguan di dieu, dia yang kopi. Gedeng, kuaing dijieunkeun kopi nya. Dia telepon mana? Kuaing sedukeun. Tangguan Juli, ulah mana dia? Kuaing disedukeun kopi yo. Sekalian kuaing nak dibere uang rokok. Tangguan dia. Dasar Jawara kurang setrum. Benang dibae suka yang ditipu. Alah, eta ganggerong Kak. Meniruhai doang pirunan kebo. Sanggeusna amanatin Neng Ida dibejakeun ku kula. Geus yakin hulu kula diperak-perak. Moal janji aing. Yo, lamun dia terpercaya, cekel ku dia omongan aing. Janji palsu. Doang anggota dewan jeung bupati bae baheula neuk nyalon. Janji doang. Kenyataanna mana? Sanggeus jara di gubernur nyata mah. Tangkurakna ngarenah molor. Poho ka janjina, poho ka rakyatna. Kadek dipantek gelap teh ya eta pejabat nu kitu. Ari sia beda tuh jeung aing mah. Eta mah naon? Jurig jarian nu kitu mah ngaranna. Geus cenah mah kieu. Ieu duit cekel ku dia. Jang jajan, jang beli rokok. Tah, kieu. Karek kula percaya bagerna Kak Uding teh lain bobohongan. Ari sia aing mah geus terkenal ti babaheula jelema paling bagus.
hampir sakabupaten nyahuan ka aing mah bager. Launan ka eta ngomong meni bau runtah sungut. Gue seno geura carita sia, aya pesen naon eta ti Neng Ida. Aing geus teu sabar ye. Jadi kieu ka. Pas kula lewat hareupeun Imah Haji Pepen, kula digerokeun. Neng Ida deh nya. Bipopon. Geus baik deui bae dia kana carita nu tadi. Kumaha dia? Sia digerokeun bipopon. Laju sia kapipir ku kumbah leungeun jabawahang cerita leungeun. Terakhirna dia leungeun dia dijejelkeun kana sungut aing. Terus enak mah ringkesna bae. Geura carita dia aya pesen naon eta ti Neng Ida ka aing. Kieu ka, cek Neng Ida. Jul, Neng Ida, ayo Neng. ka dia sakedeung. Lah ulah sakedeung Neng, 4 tahun ku urang ditengguang. Ari dia nak ka mana, Jul? Arek ka kebon Pak Haji Neng, rek mantuan ka Uding. Emang kernaon kitu auding di kebon? Ari sia. Neng Ida eta ngomong kitu. Ngomong kitu eta Neng Ida. Pangdenge aing eta Neng Ida. Nyebut ka aing bahasa AA tadi. Lain mama ngetawa kakak. Cicing heula atuh, biasa motongan carita. Terus kan ulah ieu cerita. Oh, ampura. Rada ngeunah ieu soalna jantung aing ieu ngadenge carita ti sia. Bagian ngadengan nungeuna be teu kopiah lempeng. Cicing kakak mah ngajedog. Kan ka Uding keur mager kebon Abah Neng. Mager kebon Abah. Kan kami mah nitah dia, Juli. Kunaon malah dititah di ka Uding. Ari sia, nu bener Juli, eta Neng Ida ngomong kitu. Duh, kumaha sih? Di carita mau rengse-rengse di potongan bae mah ku kakak. Asal kakaknya ho, ieu jadwal kula poe ayeuna pinuh jasa. Lain ngurusan ka Uding doang. Ampura Juli. Terus berhubung caritaan dia eta Neng Ida aya perhatian ka aing. Ku kami dia dibere bonus ye. Terus lanjutkeun di bae eta carita. Yuk dia di dieu. Cocok ai kitu maka. Ayo terus. Geura cerita. Bener, kantongan gitu. Si leungit, kesabaran dia mah. Ayo geura cerita. Kieu terusan ka. Ini tadi Neng. Eta ka Uding na anu hayangan sorangan. Da cenah deuk mantuan Abah. Ya Allah, bager amat eta auding. Bener-bener laki sejati eta auding mah. Ieu atuh ari dia arek ka kebon mah sakalian bawakeun sangu jeung auding. Saklen da tuh dia daang duaan jeung auding. Oh atuh, berarti kami ayeuna neuk nyusul ka Uding ka kebon. Jul, kedeung heula. Aya naon deui Neng? Iya, sanguna can dibawa. Heueuh Neng, pohon kami. Pohon ieu teh dibawa. Ka Uding ngakan naon? Ngakan angin. Ulah neuk mangkat heula Neng. Jadi gitu caritana ka. Jeung cenah sakalian eta Neng Ida. Titip salam hangat jeung ka Uding. Bener dia Juli. Aing atau jasa ngadengena. Mun asa manggih emas. Atos atos da. Atuh eta kope ulah miring deui lempengkeun ya keur atos meureun. Poho aing. Hawa atuh. Bonus deui lain. Terus bonus wae dia. Nuhun aing Jul, nuhun. Dia geus daek ngebantu aing. Nah, geus aya nama orang tinggal daang. Beuteung kula lapar. Teu bisa. Ieu kejo aing ti Neng Ida. Aduh, atuh teu bisa kitu, Kak. Teu bisa kumaha maksud dia? Atuh teu bisa kitu, Kak. Pan ieu kejo kula nu nyokot ti Neng Ida. Jecek Neng Ida ge eta tita babarengan daharna. Kunaon kalah ka Uding doang sorangan nu ngakan eta. Dengekeun ku dia Juli. Neng Ida eta kabogoh aing. Berarti anu berhak ngelebok ieu kejo khusus aing, lain dia. Ngarti teh dia. Oke lah kalau begitu. Berarti sakedeung deui bakal ada laporan terhadap Neng Ida. Bahwasannya Kak Uding telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang kepercayaannya Neng Ida, yaitu kula. Itu sudah melanggar pasal tentang perbaturan dan pertemanan. Kakak tahu? Itu hukumannya berat loh.
Ari sia kunaon kudu mau hukumannya jeung pasal. Ari eta mah. Geus kieu bae ayeuna mah. Dia teu kudu mimilu daang jeung aing. Ieu kejo deuk dibeakeun ku aing. Sebagai gantina, dia ku aing diberi duit tambahan. Kumaha? Cocok tah? Tah, lamun kitu mah tika dika. Cocok. Anu geura tuh. Penting beak aing mah, penting aing seubeut. Gitu bae. Kamu bager sih kakak udah. Geus, dia ayeuna buru-buru mabur, ulah ngaganggu aing dek dahar ye. Geus Oh, kitu mabur. geura selamat menikmati lah. Jangan ini mah aing. Jangan. Kak. Hari sia, ayeuna udah dibae dia. Ganggu bae. Henteu kak, kula mah cuman dek ngabejaan doang. Eta sampe meh dahar. Baca bismillah heula, besi kakak poho. Aing ge nyaho, pan aing lain budak leutik meureun. Oh tuh itu mah kak. Teruskan eta daharna. Kak. Eta sia, naon dibae? Henteu kak, kurang mendek ngomong deui eta. Mantos dahang, ulah poho nginum besi kabeuheulan. Wah, kabeulan surut aing. Mabur tuh dia. Udah aing kan itu sia, jawara kurang setrum. Udah nakan butuh ka gunung kawi sia. Aing jabang. Waduh. Samber karera kejo aing menilai sangkieu. Jule! Duit menang. Beteng jebag. Mantap. Yoy! Wis menang lobat can. Yoy! Loba naon? Aduh, dangdur, yoy. Oh, dangdurnya kak. Lain, kapal terbang. Ada kapal terbang macan aya kak. Ceneuleut ti isuk ge. Dangdur, yoy, dangdur. Lain kapal terbang. Oh, dangdur. Ngomong atuh ka sing jentre. Dangdur. Kapal terbang anu loba ka. Terserah dia. Beng. Kunaon ca beng? Polongo dia. Totos si cili aing. Tuotos. Emangna bedug totos. Gandeng dia. Barian cili aing. Ayeuna deui dia ka dieu.
Selau beng, selau. So naon lah dia. Ari dia, obeng. Abeng, ngaran lain abeng, lain obeng. Alias Nur Santai lain. Si Cahaya Bemo. Gak lain dia. Lain, kemana eta si Iyoy beng? Si pengusaha bubur teh ya? Video kak. Allahu Video. Akbar dia, yoy. Sugan aing teh sia cara. Berunyung bet itu kangen. Mana kak? Kemana lompat nak? Ari dia neangan naon, yoy. Care. Tadi kakak nyebut care. Belah mana eta kak carena? Dia, yoy dia. Lain cara aing kalilaan ngobrol jeung sia TBC aing. Allah, Kak Beng, karunya eta Kak Juli. Kan punya dia. Kak Juli kena TBC. Amin. Malo ngadara ria kalau ngadoakeun aing TBC dia. Aduh, dia kena seri. Pan Kak Beng tadi lun seri. Jadi kulai lun seri. Hari dia Kak dia nek naon Juli. Buruan dia. Kabur beak waktu aing ya. Wadaw, tangkurak dia, dong anggota dewan bae. Berubah waktu. Waktu naon dia? Ganeng lah dia. Perlu naon deui dia ka dieu. Henteu Kak. Kami mah perlu naon deui henteu demi Allah. Kita deui pan kami mah jeung Kak Beng bae. Kasih Juli, si Juli lain dia. Tanya bukan dia di. Oh, Kak Juli Kak. Oh gak tuh, gue tanyakeun. Eta aya jelema di dinya. Bener tuh Kak Juli? Bener ya, bener. Setruk dia. Aing TBC, dia setruk di baturan ke si Yoy. Geraan Juli. Anu deui dia ka dieu, geraan. Biak waktu aing. Tah kieu beng. Tadi aing katimu jeung Neng Ida. Cenah ge eta abahna hayang dialakeun jagong, hayang klub jagong cenah. Nah, ayeuna aing ka dieu. Titah menta ka sia ku Neng Ida. Kumaha tah? Obeng. Abeng. Dia mah obeng deui. Lebih bagus lah. Mending Neng Ida nu menta kana aing daripada dia. Nu aya rugi aing. Bener Kak Abeng, bener. Ari dia bener naon? Eta Kak Abeng rugi. Bener teh Kak Juli? Bener. Ari dia bener teh Juli, Neng Ida hayangeun jagong. Oh, bener eta. Ari sia bener naon deui bae. Eta Neng Ida hayangeun jagong. Tumben dia lempeng Yoy. Ari dia bener tuh Juli. Bener, dia tuh percayaan amat sih jadi jelema. Ya abeng, dengekeun ku dia. Sumpahna ge aing mah daek burut dina bujur dia. Lamun aing bohong. Bener sianya. Bener. Cekel tah sumpah aing ku dia nu cikeneh. Bagus. Dicekel ku aing sumpah dia. Tapi awas dia mun bohong. Siap kabeng. Pokona mah geus ka dia jagongna mana? Dengekeun Juli. Ayeuna mah jagongna geus beak. Tapi kumaha mun ku aing diganti pakai dangder. Oke lah kalau begitu. Berarti aku tinggal ngomong ke Neng Ida. Ayo dia, milu bae jeung aing. Ayo. Aduh deh, aku kedeng dia apa yang ngait tieu padik batot bae. Tangguhan sia. Ku aing dipilihan heulan ieu. Gua lade. Yo Juli. Bikin dia ka Neng Ida. Bejakeun ti Abeng gitu. Apa teh ya? Atuh loba. Siap. Naon dibawa ka Abeng? Ada dia Yoy. Lemot teh eureun dia mah. Sia yang nyambung, ubarna lemot sia supaya lemot sia eueuh. Emang aya gitu? Atuh aya. Naon tah? Ala daun mahuni. Terus kulub. Inum caina. Bisa cager eta?
Pahit. Luntai. Juli kata si Juli. Tesang kayak tenang tidak daek mentak aing. Berarti hari itu mah ingetan kan aing. Hari kabeng kunaan sih seren serangan. Doang nu stres. Hari dia teka delek itu ku mata dia. Tadi si Juli geus mau dangdir aing jeung Neng Ida. Eta hartina Neng Ida yang diperhatikan ku aing. Ngerti tuh dia. Tuh Allahu Akbar Gusti nu agung. Sia naon sih anu ngarti? Atuh jakula mah teu kaharti Kak. Ka abeng anu ngaborong, ka abeng anu ngalaan. Tapi kunaon ayeuna dibikeun ka Juli? Lain jelema stres eta Kak ngaranna. Eta dia yoy. Dengekeun ku dia. Eta dangdeur lain dibikeun ka si Juli, tapi dibikeun ka Neng Ida. Adi si Juli mah tah pangmawakeun doang jeung Neng Ida. Tah berarti si Juli mah anak buah aing. Ayeuna mah geus eleh otakna ku aing. Anu hayang dangdurna saha Kak? Cak si Juli mah Neng Ida. Lamun bener eta ge Kak, Neng Ida anu hayangan. Lamun bohong kumaha? Pan si Juli geus ragag sumpah ka aing. Geus susumpahan mainna kana aing. Kumaha sumpahna tah Kak? Si Juli. Cak si Juli ge lamun nyana ngabohong, sumpahna oge daek burut dina bujur. Bujur saha eta Kak? Atuh bujurna tangkorak si Juli yoy. Masa dina bujur aing? Tapi asa salah ah. Dengan kula mah Kak. Salah dedengan kumaha maksud dia yoy. Kieu Kak, cek si Juli oge sumpahna. Lamun si Juli ngabohong, nyana daek burut dina bujur sia. Eta hartina anu burut teh ya ka abeng, lain bujur si Juli. Nyebutna ge sia, lain aing. Berarti kan nu burut nage ka abeng. Lain si Juli. Gedeng. Tadi cek si Juli sumpah nage daek burut dina bujur sia. Berarti lain bujur aing. Wah, gedeng. Bujur sia. Berarti eta mah sumpahna jeung aing. Emang bangka war eta si Juli. Juli. Mantap. Oke saudara, ini kru Kupat Channel lagi pada makan dulu. Sejenak kita istirahat ya. Sutradara kita lapar. Mana nih produser, sutradara? Uapnya coba melihat saya, uapnya. Saya pengen nelu uapnya. Aduh ini produser. Soalim ini produser. Lagi ngepel, lagi lelebok dulu. Ini Bang TB, Bang Abeng Nangkot, Juli BK. Oke siap. Saya sudah makan tadi, udah jebak beteng saya. Pas syuting saya udah jebak betengku.